Gawe ngagodin, hayo garodin. Ayeuna geus bengi deui bulan Ramadan, asa kakak kamari urang paruasa. Bulan penuh barokah, bulan penuh pahala, lain dijadikeun ajang minuhan dosa. Keur puasa sarege jadi ibadah, tapi kade sing paham maksudna. Ulah kalah sok dihajakeun sareti isuk-isuk hudang-hudang geus maghrib. Eta mah ngebluk subuhna teh mari lu sahur, da beurana dahar di warung agarodin, manggih maghrib mari lu buka. Odin we hayo jeung garodin, pagawean hayo we ulin, mending ngaraji tibatan gawe ngagodin, hayo garodin. Sing areling ku jaman nu ayeuna, puasa taun ieu mah geus beda. Baheula mah sok ngabuburit, ayeuna dititah cari jeung asa di pinggir, teu bisa mudik. Kakak Putra Remix. Remix. Ayeuna geus bengi deui bulan Ramadan, asa kakak kamari urang paruasa. Bulan penuh barokah, bulan penuh pahala, lain dijadikeun ajang minuhan dosa. Keur puasa sarege jadi ibadah, tapi kade sing paham maksudna. Ulah kalah sok dihajakeun sareti isuk-isuk hudang-hudang geus maghrib. Eta mah ngebluk subuhna teh mari lu sahur, da beurana dahar di warung agarodin, manggih maghrib mari lu buka. Odin we hayo jeung garodin, pagawean hayo we ulin, mending ngaraji tibatan gawe ngagodin. Subuhna teh mari lu sahur, da beurana dahar di warung agarodin, manggih maghrib mari lu buka. Sholat jalan maksiat jalan, ngomongna teh ame saimbang. Ieu jalma otakna kudu ditimbang.